nyambal pan biasa make lumpang jeung panutu ieu mah eueuh lumpangna teu pan gayung di musola pake nyambal laju ditutuana make panakol bedug pan budak ieu ayo besok-isuk aki-aki pan pangheulana subuh manehna ngisang make gayung bayangkeun menge teu kudu dicaritakeun pan pramugari teh apa aboh teu endah mun Ki Madsuri diajak ka ditu teu endah bisa moal daek pulang bung ulah-ulah diajak ka ditu makana jangan pernah diondang ka Imah Gulancan bisi eureun di dinya mangkaning pramugari mah pan lamun geus lari pagi teh euy make kaos pendek calana pendek bari jeung ngetat harupna ambul-ambulan teh pan eta pan nu ambul-ambulan mah biasana ambulan mah pake mau nu gering supaya cager gitu kan bisa hudang deui eta ge urang nempo ambulan we tah harudang lajuna mah teu mikiran urang teh budak sial jasa ari dia na kamarana ieu lari pagi Pak Haji ameh naon jantung ameh sehat jantung dia sehat jantung aing kecoplok ya ai digigir kobong ku ari nu kitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun sadaqallahul azim. Langkung dipayun urang muji ka Gusti Allah anu parantos nganugrahan sehat afiat panjang umur. Mudah-mudahan sakabeh nikmat ieu tiasa pake ibadah ka Gusti Allah. Salawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina sahabatna tabi'in atba tabi'in mugia urang kalebetkeun golongan umat nu baris nyampi syafaat ti anjeunna jaga di yaumil kiamah. Al mukarramun para alimil ulama bil khusus guru kita bersama Mama Kiai Haji Basri pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah, semoga beliau sehat panjang umur. Itu oge Kiai Haji Utom, Kiai Haji Sirajuddin, Kiai Haji Adung, Kiai Badru nuju teu damang sing dipaparinan sehat ku Gusti Allah. Kiai Tayudin, Kiai Haji Dayat, tak lupa kepada Renjang Simkuring seperjuangan Kiai Haji Madsuri nya anu sering tepang di tempat muludan mundiuk pahareup-hareup ngobrol nanya andung tapi tadi mah teu wanian ya ngomong doang maka urang doakeun guru-guru urang para kiai sing sehat panjang umur dipaparinan jembar rezeki urang nu hadir kenging berkah ti berkahna para kiai aparatur pemerintah nu hadir wengian ieu bil khusus para santri rencang-rencang simkuring santriawati
anu wengian ieu kenging syahadah, mudah-mudahan tanda itu menjadi tanda doa anu nyieun manfaat ka ilmu urang. Urang doakeun santri-santri di dieu khususna di mana bae para santri umumna sing kenging ilmu manfaat, ilmu nu barokah, ilmu anu bisa ngadugikeun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tukang son bali mana ya? Mana? Kang efekna di off. Efek off, volume naik, treble naik, bass naik. Coba bieu ti lebaran can naik-naik ya. Treble naik, volume naik, bass naik. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah simkuring wengi ieu aya di tengah-tengah para masyayikh, para santri anu tangtu di lingkungan seperti ieu teh seueur rahmat Allah. Maka mudah-mudahan Haji Fudoli di Tangerang ka dieu kenging rahmat, kenging magfirah, kenging doa, sehingga urang khususna nu hadir di dieu dipaparinan ku Allah daek ibadah. Nu bedas amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena kumpul urang jeung ulama teh parentah agama. Cinta kepada ulama, cinta kepada ajengan itu kepanjangan taat daripada cinta kepada Rasul. Cinta ka Kangjeng Rasul kudu cinta ka ahlul bait, para habaib, para syarifah. Cinta ka Kangjeng Rasul kudu cinta ka ulama anu neruskeun perjuangan anjeunna. Maka kecintaan semacam ini kudu diwariskeun ka anak urang. Geus ajak anak tungtun, aya taparukan santri ajak, aya haolan kiai ajak, aya acara-acara nu sipatna nyieun rohani sehat ajak. Sabab anak mun teu dituntun secara langsung ieu guari geus sibuk boga acara masing-masing. Budak jeung baturna nu laleutik main FF, parawan TikTok, ibuna Lazada COD, bapana judi slot. Aya aki-aki muter we ka mana bah aing deuk ngahotspot cenah. Wassalam. Mun teu diajak ku urang kolotna bisi teu boga cinta ka ulama. Mun teu cinta ka ulama kebeh dituna moal cinta ka Kangjeng Nabi. Mun teu boga cinta ka Kangjeng Nabi ulah hayang salamet karena potongan urang tanpa syafaat Kangjeng Nabi. Rasa-rasana di akhirat tipis salamet hadirin. Ayo kabeh beuki je urang, maksiat beuki, ninggalkeun salat beuki, aya pengajian sabulan sakali ge loba alasan bae. Euy hayu bulanan cangkeng ieu cangkeng, emang ieu mah cangkeng naon gitu. Euy hayu bulanan hayu bulan ieu sirah emang ieu mah sirah. Itu cara-cara setan supaya urang jauh ti ulama. Teka rasa lamun ieu cai anu sakitu murni jeung bersih tur bening tilisan para ulama mun minangka cai bakal nyiraman bumi anu kering tandus, bakal subur eta bumi. Hate urang nu bangkawarah, pikiran eta teh minangka taneuh anu tuas, taneuh nu tandus. Begitu ngaos bulanan disiram kali disiram sugan tahate urang hirup. Lamun hate hirup awak di dunia tapi pikirana insya Allah amin atuh ya Rabbal. Matak mudah-mudahan urang ku Allah diberi selalu cinta ka para ulama amin, cinta ka para habaib amin, cinta kepada orang-orang yang di dalam dadanya ada la ilaha illallah. Naon ya? Kimad Suri naon ya? Action.
Masya Allah. Nah, lamun orang teboga rasa cinta ka jelema nu pake ka cinta ku Allah, ulah ngarep-ngarep dicinta ku Allah. Sabab cinta ka Allah langsung model orang secara total loba mawane, loba hijab, loba penghalang antara orang jeung Gusti Allah. Jariah ka pesantren tempat orang ngaji, orang sebagai alumni ekonomi mapan, jariah ka bangunan pesantren di dia kejeng meuli handphone, yakin gedean meuli handphone 5 juta, jariah 50.000. Agur tak? Ngesian kotak amal di masjid, di musola, atau kardus muter tiap pengajian bulanan mingguan, jeung ngesian paket, pasti gedean ngesian paket. Bahkan kuari santri di mana baik, lamun teu gede-gede doa ti guru, lamun teu gede doa ti mama, lamun teu aya doa ti ajengan, ya Allah hadirin rahimakumullah, dulu ketika malam katempo jeung kadenge nuker nalek keur mutolaah, anu keur nyoret, anu keur mindahkeun coretan, nambalan coretan, kuari mun diintip keur kikianan bae. Eta santri di ditu di Lampung hadirin rahimakumullah. Ari di Banten mah insyaallah sarua bae. Diodangkan subuh teh diceulina kaluar putih handset, ceuli make handset samping kaluhur pan eta bobogohan acak-acaka. Matak sok dibejaan ceng, arina KS make calana atuh jadi udangkeun subuhna serem. Karena zaman hadena aya ulama nu ari ikhlas, kiai anu ari ikhlas, alhamdulillah santri walaupun zaman serba canggih mereka tetap hatena ta'aluk ka Gusti Allah lewat amil, lewat jurumiyah, lewat riyad, lewat takrib jeung sajabana. Mudah-mudahan orang termasuk santri-santri nu bakal salamet dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka keikhlasan para guru dan doa beliau ini yang membuat santri di mana-mana mampu menyinari masyarakat. Dia tidak punya intelektual, dia tidak punya gelar, tapi dengan sang guru eta nu bakal caang di lemburna. Otakna tidak brilian, biasa baik. Narkib ge angel, hayang pindah ka murad 4 tahun setengah. Nalar tuh bisa-bisa, tapi doa guru ayah di manehna insyaallah nu mere manfaat ma Allah. Kalau membanggakan kepintaran, membanggakan hafalan sementara tidak ada doa guru, dulur-dulur jogrogana motorna motor NMAX tapi eueuh setruman si busina eueuh seuneuhan bisa lempang ta moal motorna motor doyok, motorna motor bahula, motorna motor tengenah di deuleu tapi bisa lempang ta motor lamun aya seuneuhan. Ieu doa guru penting sekali, mencari ridho guru utama sekali. Andaikan tidak ada doa dari sang guru yang ikhlas dan tidak ada doa dari guru yang didengar oleh Allah, niscaya sakumaha ilmu loba na moal aya manfaatan. Makana siaran karidoan guru jeung doa guru supaya saeutik ilmu manfaat komo loba, supaya saeutik ilmu cahayaan komo loba, sehingga ilmu eta bisa nuntun urang ka jalan Allah subhanahu. Ya Allah, nuhun Gusti nya urang dikumpulkeun di dieu nya banyak. Besek geus di tangan. Snack mulai habis. Komo di luhur meja mah kue hiji-hiji acan. Kimat suri kumaha kimat suri. Tapi lain eta ieu nu disiar jeung nu dituju abdi di ulam ku kasepuhan itu satu penghormatan nu luar biasa. Walaupun rada telat sabab tas takjiah heula Pak. Boga besan dibayah. Tah Haji Hendrik
Eta besan, eta ibuna besan sebab boga alok nikah jeung adikna nu bungsu. Mudah-mudahan be urang kabehan ye nu hadir ku Allah disalametkeun dunya akhirat. Ibu-ibuna sing salamet punya. Amin, Bu. Ulah tiktokan we nya. Cak ibu-ibu tara ka haji paring Lazada eta nu nyieun botak ka sirah salaki Lazada tah. Gedeng-gedeng paket, gedeng-gedeng paket, gedeng-gedeng paket. Masya Allah, ibuna paket, anakna paket. Gusti, lamun urang ku Allah dibere ayeuna nikmat kumpul di tengah-tengah santri, nikmat ieu nu kudu dipertahankeun. Jabung jeung jalema nu nyambung ke Allah, jabung jeung jalema nu nyambung ka Rasulullah, supaya urang kabawa nyambung jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Tantanganna akidah beda, agama beda. Ari di dieu mah alhamdulillah akidahna akur, ahlu sunnah wal jamaah, agamana akur, Islam sadayana, paling aya ge non muslim saeutik lah teu dianggap teh mah. Di ditu mah Pak Tangerang Haji Pudoli, ayeuna sawah-sawah di samping rumah itu sudah digusur oleh mega proyek ngaranna Alam Sutra. Jadi orang dituma sama meh ke alam barzah, alam sutra heula. Rahimakumullah. Ari eta nu meulina saha? Jamual kabeli barang kurang mah. Atur rompok 5 miliar. Nu meulina urang Singapura. Nu meulina urang Nigeria. Nu meulina urang Amerika, urang Inggris, Cina, karuhan. Jadi baheula mata isuk-isuk balanja di warung Biijah. Nu meulina teh mae, nu meulina bi Acih, kuari mah isuk-isuk nu balanja Sinci Cina, calanana pendek, lajupan manehna mah sukuna beda. Paku eueuh, ceda eueuh, eta laleur mun nincak di dinya nyoredat eta laleur. Isuk-isuk baralanja ka warung urang lembur Cina ayeuna mah. Aya deui teh mes pramugari Lion Air tatangga kula tah. Pan pramugari teh apa? Abo. Teu endah mun Ki Marzuri diajak ka ditu teu endah. Bisa moal daek pulang, ulah diajak ka ditu. Makana jangan pernah diundang ka imah kula encan. Bisi eureun di dinya. Mangkaning pramugari mah pan lamun geus lari pagi teh euy make kaos pendek celana pendek bari jeung ngetat hareupna ambul-ambulan depan. Eta pan nu ambul-ambulan mah biasana ambulan mah pake mau nu gering supaya cager gitu kan, bisa hudang deui. Eta ge urang nempo ambulan nu eta harudang lajuna mah. Teu mikiran urang teh budak sial jasa. Ari dia na kamarana ya lari pagi Pak Haji ameh naon, jantung ameh sehat, jantung dia sehat, jantung aing kecoplok ya. Digigir kobong ku ari nu kitu, dihareupeun pesantren ku ari nu kitu, dihareupeun lembur urang ku ari nu kitu. Hadirin rahimakumullah, kalau tidak ada iman yang kokoh, mengokohkan iman itu moal aya di lembaga lain kecuali di pesantren. Mun eueuh pasantren bayangkeun Cina, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu geus mulai nyangsak ka lembur urang, lembur-lembur dibelian, sawah-sawah diurugan, nu produktif tidak peduli. Hayo datang orang asing, akidah beda, manehna mah nyatena lain sate hayam, lain sate kambing, sate bedul Pak. Nyatena nyate orai, nyatena nyate monyet. Berbagai aliran, berbagai faham. Mun hayang salamet, mun hayang anak incu salamet, pasantrenkeun.
mun hayang anak incu orang tetap kokoh, suatu saat mereka akan berhadapan dengan kehidupan yang serba canggih. Mesti dia berhadapan dengan teknologi. Dia bekerja bukan lagi di sawah tapi di kantor. Dia bekerja bukan lagi di ladang tapi di perusahaan. Lamun geus dibekelan aqaidul iman nu kuat, kemudian fikih nak ngaji, sapinah nak ngaji, insyaallah deuk di mana bae ge tah anak urang, deuk di Jakarta tah, deuk di Palembang tah, deuk di Kalimantan tah, insyaallah tetep nyekelan la ilaha illallah. Matak bahaya lamun jelema menganggap rendah pesantren salaf. Ya, jenajah kitu bangunana, ulah nempo bangunana. Rohanina nu ditempo. Sabab eueuh kepentingan pesantren salaf mah lillahi ta'ala. Saayana bae lah. Balena bale rombeng sabenerna mah tadi mah rombeng. Kan santri kapeung waktu eueuh suluh mah pan ngaliwat, eueuh suluh bale ditarik. Ari unggal poe ngaliwatna mah tarik dari tadi bale hade ge jadi rombeng, maka disebutnya balai rombeng. Dahar dinampan babarengan make daun cau babarengan 20-an 15-an moal aya di tempat pendidikan usajen moal atuh acah urang pindah kanu itu pan, acah itu kateriku urang pan gitu kan. Dahar 10-an 15-an leungeun nu kumaha model aya nu karak mararuntus doang aya, nunggus betus ngaracak be aya, kurang uyah mah kueta ge rengseng geus cukup sakitu tah. Tapi alhamdulillah dibere nikmat bae. Si eta mah panyakitan henteu. Nikmat bae. Bodog nikmat gagaro eta pan ngeunah eta gagaro. Nyau-nyau pareurih bae isuk-isuk. Satu santri teh moal aya jelema paling unik di dunia iwal santri. Nyambal pan biasa make lumpang jeung panutu. Ieu mah eueuh lumpangna teh pan gayung di mushola. Pake nyambal. Lah jadi tutuanna make panakol bedug pan. Budak ieu. Ayo besok-isuk aki-aki pan pangheulana subuh. Manehna ngisang make gayung. Bayangkeun menge teu kudu dicaritakeun. Itu hadirin keindahan yang sangat luar biasa. Boga babaturan di kampus poho 10 tahun gitu. Tapi pesantren mangus 50 tahun masih kuat. Karena sabengket, saikat, satujuan lillahi ta'ala. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Apapun itu kalau dasarnya karena Allah, yatim akan sempurna, akan selamanya, akan seterusnya. Tapi lamun hiji perkara li ghairillah, lain karena Allah, yanhadim akan kandas. Para ulama salafun saleh begitu abadi nama-nama orang-orang yang lillahi ta'ala. Sekalipun dia raja, Sultan Maulana Hasanuddin, nya raja, nya wali, abadi lantaran perjuanganna lillah, boga jabatanna digunakan lillah. Ulah ngabayangkeun Sultan Maulana Hasanuddin diuk di singgasana make mahkota tunjuk-tunjuk. Jangan. Sultan Maulana Hasanuddin wayah perang, tapi aktivitas beliau sehari-hari tina carita nu katampi ku sim kuring ti abuya itu adalah ngaji. Para jamaah rahimakumullah, ngaji biasa sapina, ngaji biasa takrib, kuharikan nu hese nuturkeun etana. Sakadar ngaku-ngaku turunana gampang bae mau bendera, tapi ibadahna amaliyahna eta nu hese dituturkeun gitu. Bahkan jelema anu lillah mereka sudah wafat tapi mampu menghidupkan orang yang hidup. Emang Kak Banten dek meuli sao lain dek jarah ka Sultan Maulana Hasanuddin, tapi didinya nu dihirupan sabar 100 keluarga. Tukang sao hirup teh tukang sao atuh paeh masrem, tukang baso hirup, tukang cilok hirup, tukang sangu didinya harirup. Coba dulur
nu ikhlas geus maot masih ngahirupan kene nu hirup. Subhanallah. Tuh. Begitu ikhlasnya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dengan tangannya menulis Safinatun Najah, bukti keikhlasannya sampai saat ini kitab Safinah eksis dibaca di kalangan pesantren salaf. Orang-orang yang sekarang lebih pinter, lebih hebat, lebih canggih dengan teknologi, jangan sekali-kali merendahkan Syekh Salim bin Sumer. Safinah itu mah orang gak bisa nyieun, lain gampang nyieuna, lain mudah niruna, tapi ikhlasna bisa tante kurang diturutan. Bagaimana hebatnya hadirin rahimakumullah, seorang ulama murid daripada Syekh Nawawi Tanara menulis kitab khutbah Jumat anu diunggal masjid di Banten, hampir akur bae tah khutbahna. Bener tak? Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil. Apal orang tileleutik eta bae teu ganti-ganti. Bisa cenah uing ge ngadamel khutbah, sok atuh ikhlas henteu. Tapi itu khutbah yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam, seorang murid daripada Syekh Nawawi. Beliau orang hebat, beliau orang pinter. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mengarang kitab seperti gurumu Syekh Nawawi? Kurang apa karangan guru saya? Saya ta'aduban kepada guru saya. Saya tinggal menikmati karangan-karangan guru saya. Adapun saya ingin punya nilai jariah, saya buat khutbah Jumat lillahi ta'ala. Datang ke ayeuna ekses dibaca. Padahal kuari lo baru pinter, ahli tata bahasa, sastra, bilaga, ma'ani, bade, bayan, mantek, dan lain sebagainya. Tapi belum tentu bisa sempurna dan selamanya lantaran keikhlasan anak can puguh bisa nandingan Syekh Abdus Salam. Hadirin rahimakumullah. Sampai ke apal orang datang ke ayeuna tah khutbahnya banyak. Jawara yang boga minantu santri nu mana? Oh, santri mah asal nu kengkeongana hideung eta santri. Rek mah tukang kendang. Jawara tuh ibu ga anak hiji-hijina awewe beri gelis dunia loba embung lamun kuno sejen hayang santri minimal ngagantian khutbah di masjid dia poe Jumat kiai nangges geringan bae akhirnya dikawinkeun atuh nanya anak jing ka Jawara deui kawin di Jawara pas khutbah Jumat ya naik ke kandang lompat ke kandang kebo kaburo naik ke tangkal kaung kasuro sawah nu dikarar dikidul geus dibikeun ka Haji Madusur. Waduh, cak jamaah teu salah ya boga minantu ya. Eta khutbah Jumat karya Syekh Abdus Salam bin Jaya tulisanannya. Eta Jaya teh ulama besar anu di saketi makamna. Tapi setelah diteliti, oh aya ge di macana Umar bin Jaga, Umar Jaga. Sok dijarahan makamna. Kemungkinan itu ikhlas luar biasa. Hanya buku kecil khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, pan aya kabeh tah nu kuari bararisa nyararian bisa, tapi can puguh daraekeun maca khutbah make jelema nu kuari sabab keikhlasanana nu mungkin teu bisa nandingan Syekh Abdus Salam para jamaah rahimakumullah. Gitu. Maka simkuring khutbah pame khutbah Jumat sok aya oge nu naros ka haji, pan ka haji mah tukang ngomong atuh khutbah nama ke saudara-saudara bae sih terjemah gitunya cakula teh kieu atuh endah bae ame dipaham ku jamaah kieu cak guru ge muraatan lil ibadah ngajagakan nilai ibadah pan khutbah mah eta mah ibadah ngarti teu ngarti dengekeun ge biasana jan dicaramahan ge teu ngadarenge ke ari hayang ngadengekeun ngaji di majelis ke yang ngadengekeun ngaji engke sebulan sekali ieu mah keur ibadah Pak.
Fatihah ge emang urang ngarti jangan teu titahna Fatihah bae. Gitu kan? Indah, leutik ngan eta lamun aya nu iseng sing ade. Aya nu nyumputkeun sentimen deuk khutbah haliu nyiaran buku ka mana ieu buku. Pernah terjadi. Akhirnya eta nu khutbah lantaran boga talaran beureun urut dikobong muhadharah teh balajar pidato. Aju manehna pembukaana alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi lailah cenah. Tangange lailah cenah. Eta khutbah Jumat. Karena ikhlas dunyana datang kaina eksis dibaca. Tempo Syekh Arsad Al-Banjari. Datuk Kelampayan. Siapa yang tidak mengenal kitab nu disebut kurang parukunan? Betul? Aya kadi aya. Watu eta parukunan di Cirebon aya, make bahasa Cirebon. Eta parukunan di Jawa aya, make bahasa Jawa. Eta parukunan di Betawi aya, make bahasa Betawi. Banten apalagi hebat luar biasa. Di situ bukan sekedar tulisan yang sederhana, tapi istimewa buat parukunan sampai sekarang eksis dibaca. The khutbah nikah takdim jamaah takhir parukunan kecil tapi buah daripada keikhlasan orang-orang terdahulu, buah keikhlasan para ulama-ulama terdahulu, buah keikhlasan orang-orang yang hatinya selalu takluk kepada Allah. Ngadahar santen dina kalapa eta lenang melakamari kalapana nang 20 tahun katukang. Hadirin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan ibu ikhlas, bapak ikhlas, anak urang kabeh dijadikeun ku ya Allah ya Rabbal, bisa maca Quran insya dan juga rencang-rencang sembur urang ku Allah dibere cacaang ulah sampai dilalaworakeun. Sebab dulur-dulur lamun ngalirik ka pakotaan eta nu ngisi pangaosan masjid musola rata-rata orang daerah seurang Pandeglang. Kenapa? Karena di kota teh geus hese nyiar guru ngaji. Gitu kan? Di orang alhamdulillah. Coba di kota ulah-ulah nanaon dek dikubur behar rese ulahan di urang masa daekna nya gimana suri gitu sini diheula gitu ulah urang atuh aya beja meuli sagala tanah kuburan di ditu mah di kota mah nu bonghar jero kuburanna setengah bengar atau sedang nu susah masuk ku ngacung ka luhur cenah. Peribahasa aya kuburan 1 miliar, aya tanah kuburan 100 juta, aya perawatan kuburan sagala. Komo Cina mah Indigo Hill eta kuburan teh di Karawang kuburan 2 miliar jerona aya ASEAN. Setan dek nanaonan sabab kafir, sabab maneh nama ngukur sesuatu make polo, iman eueuh keyakinan teu aya, Allah dianggap bukan Tuhan, dia tidak percaya kepada nikmat kubur, dia tidak percaya kepada azab kubur, dia tidak percaya akan bangkit dari kubur, digiring ke mahsyar. Akhirnya eta solusi kuburan di ASEAN, eta solusi cak manehna kremasi saja dibakar, eta solusi cak manehna kalau sudah sekian puluh hari ambil saja, buang saja. Maka urang mah ahlu sunnah wal jamaah yakin aya pertanyaan kubur,
aya nikmat kubur, aya azab kubur, bakal hudang di kubur, bakal digiring ke padang mahsyar, salamet atau henteu, sorga atau neraka. Saat ini jalannya harus kita tentukan. Hayang salamet, hayang ke sorga, tuturkeun syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Salatna nuturkeun Kangjeng atuh make sapina ya, hatta salat taraweh ulah nuturkeun nu di YouTube teh 10 menit rengse coplok ulah dituturkeun. Sanajan kayang jelema loba ge eta akur jeung sara mah atuh eta pan salat taraweh di YouTube teh Bismillahirrahmanirrahim dolin eta ka mana yeuh ayat-ayat saparona kos gitu ya, jelema anu mukhol urang mah ulah gitu, patokan sapina, patokan parukunan, luhur setik riad, naik setik atuh kitu patul muin kadituna jeung kadituna insyaallah pangaosan-pangaosan guru-guru urang di lembur urang eta pangaosan ahlu sunnah wal jamaah. Awas bu, sing ade anakna bu tempokkeun tadi handphone bisi balajar ka Wahabi masantren ogah di tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh katanya ngaji wujud kidam bako, tidak boleh katanya peringatan maulid. Wah iya mantep ya, tungtungna anak jadi Wahabi sabab ngaji na di YouTube ka orang mata cekas kene ceuli cekas kene kan geus kolot mata. Tapi lamun nempo nu ngarundai bari jeung putih mah cekas beurnya. Oh cekas namanya. Akur aya teh mah banyak akur. Kolot ge cekas bae. Bo mana aya teh istrina ieu. Ari lalaki mah kaeta mah cekas bae. Aduh. Masyaallah. Lamun hayang cekas kan kudu make kacamata tah. Kacamata pembesar teh apa nempo nu leutik jadi gede. Teri pajar tongkol pan, rebon pajar hurang, lejuki ihpan pingsan di kamar mandi, jangan bobogogan segede tangkal jebung pan. Keur ngora, keur gagah, keur sehat, ayo masantren pamuda. Urang dia eueuh alasan teu bisa maca Quran, cahaya di dieu pasantren. Ke di akhirat cukup hujah bagi beliau, abah dan keluarga di hadapan Allah bahwa kami sekeluarga ngajak ke Allah. Mana dalilna? Kobong. Dalilna majlis. Dalilna eta kokol di tabuhan tiap waktu ngaji. Kayak nu ngadenge nu teu ngarari di akhirat bakal dipenta pertanggungjawaban. Ya Allah, nuhun Gusti Allah nanden di lingkungan urang pasantren alhamdulillah. Ibu-ibu sing ingat bahwa ibu nu boga tanggung jawab terhadap anak jaga dipayunan Gusti Allah. Bapak ge kudu leuwih waspada karena anak urang ayeuna mah awak ari hatena mah kakalayangan dibawa ku medsos. Aya nu gaul ke jeung urang Inggris, aya nu gaul jeung urang Amerika, modalna bahasa Inggris jeung bahasa Amerika, tungtungna isme Amerika asup ka manehna. Liberal. Tuh. Lamun geus liberal, engke nganggap sakabeh agama itu sama, plural. Nganggap ulah ngaku bener orang Islam, sakabeh agama teh bener. Awas ya Pak ya.
Hindu agama, Buddha agama, Konghucu agama, Katolik agama, semua agama mengajarkan kebenaran. Maka kita umat Islam tidak boleh merasa paling benar. Kos nu bener paneta kos gitu, padahal paneta nyilakakeun karena akidah. Siapa yang punya keyakinan bahwa ada yang benar di luar Islam, akidahnya runtuh hadirin. Siapa yang meyakini bahwa di luar Islam pun ada agama yang benar, di luar Islam ada agama yang baik, di luar Islam ada agama yang baik dan benar, maka akidahna harita keneh mengkol, tina mukmin jadi kafir, tidak mukmin jadi murtad, ku gara-gara di hatena aya keyakinan bahwa aya nu bener di luar agama Islam. Ih, bahaya ta. Kuliah henteu ngaji nya, ke kampus teu ngaji, laju ulah kuliah terus. Kuliah mah ari hayang mangan bab di kampus kadang-kadang aya nu liberal, aya nu geus teu salat, aya nu la ikraha fid din, kok bener tangga dalil, tidak ada paksaan dalam agama. Ari dek salat teh bisa dipaksa, teu masalah teu salat ge. Bener tak salah nu kitu? Bener tak salah? Benerkeun ku jelema nu salah. Guys, ayana pasantren alhamdulillah. Ibu-ibu aya pasantren mah panyaho ka urusan head. Kan aya ibu-ibu geus 20 poe teh salat-salat. Jumat suri 20 poe. Pas ditanya masih emen. Gitu kan? Atuh masih emen cenah. Itu pan paling heutik sapoe-sapoe tinggal ibna saminggu lilana 15 poe 15 peuting leuwih nama istihadah. Saya tadi ngomong istiqomah. Ayo istighfar segala. Istihoroh segalanya. Ayo banyak. Ih, masya Allah. Istihadah. Tanut nyaho ka istihadah. Teu salat paneta bakal urang kolot nandu di akhirat di bebelak ku Gusti Allah. Itu. Eta nu teu nyaho urusan jama baik takdim maupun takhir ketika perjalanan jauh ngomongna kieu lah aing macana keur jarah ka Wali Songo Allah ge nyahoeun aya nu teu salat sagala urang kidul tadina di mana eta di kalernya ari ieu kidul tak kaler ya kidulnya di kaler atuh di kula meureun gitu mah nya hari abah sok gitu. ai eta nu teu nyaho bahwa ketika bulan Ramadan dia kondisi hamil lalu dia tidak puasa walaupun dibolehkan oleh agama, kan wajib qada, wajib fidyah. Manehna mah qada henteu, fidyah henteu. Kenapa? Ketidaktahuan kolot di akhirat bakal dipenta pertanggungjawaban atas tidak tahunya anak terhadap urusan itu. Maka para bapakna ngaji, anakna pasantrenkeun, guru-guruna urang doakeun, kiai-kiai urang sing sarehat panjang umur. Guru-guru urang para kiai sing sarehat panjang umur jembar rizki karena nanjarkeun agama butuh dana, butuh finansial, butuh kekuatan rohani, butuh kesehatan mental. Maka nu nanjarkeun agama mun lain urang nu ngadukung saha deui. Betul? Dukung, boga duit ku duit, boga tanaga ku tanaga, teu boga duit teu boga tanaga, atuh ngadoa. Ulah ieu mah mantuan ku tanaga henteu ngadoaan ka kiai. Henteu sih boloon mah. Henteu sakali maksudna gitu. Ayat nu kitu di Jerman mah nu kitu tah. Di kaler eta. Asalnya tikidul mun eta tah. Aya nu kitu. Apakah tidak Anda kita tertarik dengan Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasul nu ngadermakeun hartana jeung dakwah Kangjeng Rasul, makamna di Yordan.
Apakah kita tidak cemburu dan tidak ingin seperti Sayyidina Hamzah, paman Rasul, yang meninggal di medan laga demi tegaknya la ilaha illallah, yang kemudian makamnya terbongkar oleh banjir lalu jasadnya masih utuh? Apakah kita tidak ingin seperti orang-orang yang mereka itu bukan ulama, mereka bukan kiai, tapi mereka masuk surga terlebih dahulu karena dermaknya, bagerna, mantuan ku hartana ka perjuangan para kiai. Bahkan hadirin rahimakumullah, ketika Kitmir, anjing ashabul kahfi, anjing najis mughalladzah mun urang mazhab Syafi'i, tapi oleh Allah dimasukkan ke dalam surga karena anjing eta ngajagaan ashabul kahfi guhana di Yordania. Anjing ashabul kahfi setia di luar guha, nangguan ashabul kahfi anu sare sakitulilana asup ka sorga kuboga cinta ka ahli Allah, asup ka sorga kulantaran manena mendukung dan membela perjuangan para pejuang-pejuang agama Allah. Atuh komo urang umat Nabi Muhammad nu mulia, nu dibere ku Gusti Allah kecerdasan, kecermatan dalam berpikir, mampu berbuat, sehingga gunakan sakabeh otak, pikiran jeung tanaga nu aya di awak urang pikeun nanjeurkeun agama Allah. Teu bisa urang aya kiai dukung kiai nu boga harta ku banda, dukung kiai nu boga tanaga ku tanaga, dukung kiai nu boga doa ku doa, dukung kiai pemikiran-pemikiran urang supaya ke di akhirat urang disakompet daunkeun jeung para kiai. Amin atuh. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu nu hadir di dieu Bu, kudu kasemsem mun urang maot nu ngajarahan ti anak-anak urang, gampang batur mah. Ya urang mah ustad lain kiai komo. Urang teh termasuk nu keur nyarita ya si Haji Fudoli, urang mah lain ustad lain kiai, jamaah teu gaduh, santri teu gaduh, ibadah teu puguh. Mun maot pan anak arepkeun urang hiji-hiji nata anak si Tedi. Aya Tedi aya. Sorry ya tuh Ted ari aya mah. Harapan orang tak anak orang si Alek. Ayah Alek. Sorry Lek. Ayo, orang menempuh guru-guru orang mah pada rincang, hakamari kemis haul pohara. Atau guru-guru orang di mana ada pohara. Begitu dikurabkeun, dijarahan ku santrina, ku jamaahna, nu mahabah ka anjeunna. Komo guru orangnya Abah Uci tim mulai dikurabkeun dugi ka ayeuna can pernah sepi tinu jarah. Ieu malaikat can nanya-nanya urnya. Aing geus catatan ti juru parkir tiap bulan eta 500 bis. Bunghar bae. Tuh. Jelema bunghar, loba dunia, loba banda, loba materi, hayu dikiriman hadiah. Loba eta we lebaran rada alhamdulillah. Gula keur carita tuh, keluarga ngiring sadayana tuh. Putra-putra ngiring, istri ngiring sadayana. Jadi mertua abdi mah putrana 18. Abah Yasin teh pagawean ngan sorot minantu untuk nganti lu gula bah nyamun piraku nyandung temunang lalagaan temunang kabina-binanya eta 18 anak nu aya 11 incuna per hari ini geus 54. Wow 54 eta kan lebaran teh tah nu mokeun BHS mokeun tamer. Kecubung. Aya kabeh tah. Waduh masalah. Ada orang lembur teh wai lebaran mau gegetas, mau biji katapang, mau geus kadaharan eta dasar atuh manehna petani ieu meureun. Asup ka kamar, anakna loba nu mere ieu mere itu kan asup ka kamar. Di kamar teh nyileuk ka handap bari nunjuk hadena baheula dia rajin cenah kitu.
Ya Allah. Anak wae Jumat, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya eta tanu ku urang diharapkeun anak urang bisa ngajarahan kuburan urang. Malam Jumat Yasin, malam Jumat Fatihah, maca kahfi. Tah, eta anak nu diharapkeun ku urang. Gitu. Silaturahmi, nyambung duduluran. Tah eta anak nu diharapkeun ku urang. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tuh, ari bibitna bagus mah laju sawahna atuh geus meunang macul, geus meunang ngawaluku, geus meunang macul, geus meunang naon deui tah, geus ledok teh. Bibitna bibit unggul, laju sawahna atuh tanah subur, atuh ceb jadi. Tanahna subur melaksangkokan ceb jadi. Suburkeun, heeh. Make naon? Suburkeun make sarubuk, suburkeun make obat-obatan. Laju bibitna bibit unggul. Ieu urang bisa ngolah hate urang, bisa ngolah pikiran urang sehingga subur. Dipelakan ku urang sholawat, dipelakan ku urang zikir, insyaallah hadirin rahimakumullah nyambungkeun hate lewat Rasul supaya nyambung ka Gusti Allah. Lewat Rasul mah urang jauh teuing, lewat para wali nu aya di urang, para ulama nu aya na araraya, cintai mereka secinta-cintanya, tidak ada gorod, tidak ada tujuan yang lain. Insyaallah teu anak incu, teu incu buyut, teu buyut turunan urang pasti aya nu ku Allah dijadikeun ulama. Amin Pak. Ya Allah ya Rabbal. Ulah ngomong kieu aing malen kiai, ulah ngomong kieu lah aing mah jelema kos kieu. Teu, cinta eta adalah satu anu bisa nyieun urang nyambung jeung jelema-jelema nu istimewa. Nempel awak urang kanu istimewa di harapan Allah supaya urang kabawa kareken ku Gusti Allah. Eta Pak, lamun sampul Quran dijieun tina kulit embe, laju eta tempelkeun kana Quran nu mulya, ulah wani dicekel tah, ulah wani nyekel lamun teu boga wudu. Satungtung eta kulit nempel kene dina Quran ulah wani-wani nyekel lamun teu boga wudu. Tapi eta kulit tenden na bedug tabuhan. Teu boga wudu ge bebas. Urang nempel ke jeung ahli-ahli Allah, ngahospot lewat jelema-jelema nu istimewa di hadapan Allah, tawasul, hadarat, nu geus maot dipatehahan, kuburana dizarahan, kanu hirup urang timbul mahabbah anu luar biasa. Insyaallah sakali deui teu anak incu, teu incu buyut, teu buyut pasti di antara turunan urang aya nu ku Allah dijadikeun ulama Allah. Amin ya rabbal ya rabbal. Ka mamang-mamang santri anu ayeuna nya bade ngalih intikol ka pesantren nu sanes, ingat bahwa urang lalakon panjang supaya naon nu disiar ku urang aya ridho Allah. Mulailah dengan mencari ridho orang tua dan ridho guru. Lamun urang boga kabogona geus mantep di hate, nasabna bagus, kedua-duana ibu bapana bagus, minangka muqaddimah sugro jeung kubrona soheh, natijahna ge soheh. Ayo misalna teu bingung mang nya, ulah bingung-bingung, tenang bae sih, senyumin aja senyumin. Kajenteun WA di checklist tilok dibalas, kajenteun pertemanan tilok dikonfir. Tenang, memang tenang. Bisi nyekel kaca nu gede nya, deleukeun beungeut urang di hareupeun kaca. Awir deleukeun bae heula beungeut urang. Pantes aing jore ieu.
Ayeuna dibaca baca bae eta minyak aing minyak watu ditenden dina bakyak lain aing teu laku horeng beungeut aing doang bayawak eta. Bohong mah ulah sieun, kuari mah santri mahal. Punten dia bahnya eta karompok abdi bebah nu kos kieu. Aya we eta nu mawa parawan teh pangsiarankeun salaki. Hayang santri. Padahal manana pengusaha, bahkan aya polisi hayang boga minantu santri. Ari urang sih oke-oke saja. Cuman masalahnya iya lamun anak polisi anu kuari cenah dokter anda gitu tah misalnya kawin jeung santri kira-kira isuk-isuk pas sehat amualnya. Urang mah isuk-isuk pan ngopi ngokol gitu kan nongkrong yang santri mana kan ke kantor itu pajiin-jiin toja iya mata kula nu lulur mang lah urang mah santri jeung santri bae pemajikan santri urang santri nah boga duit atau dahar biasa atau boga duit ngaliwat iya luhurna luktri kan yang cabenya yang tomat delan belum beres sakitu ge huhah itu coba boga pemajikan misalnya dokter anda atau misalnya pegawai aja mulai dah kodong gitu moal nggak santri memang lah orang gagaro pemajikan paham pemajikan gagaro orang ngerti sarua bae pada budugan gitu masalahnya masalah mah ya penting mah liangan gitu besing ya kalau kemikiran eta teruskan cita-cita gantungkan cita-citamu setinggi bintang saroya waduh ulah sieun katinggalan zaman ikan urang mah cenah komputer kajeun urang mah cenah bahasa Inggris kajeun ngomong Inggris jeung ieu mah cenah teu bisa ya ilmu tata negara kajeun negara geus anu ngatur urang mah nata hate nata kolbu nata hubungan jeung papada makhluk hubungan jeung Gusti Allah supaya anu utama karena sejatina urang dicipta ku Allah illa liya'budun ibadah moal rapih lamun urang teu paham fikih akidah rusak lamun kitu oge kita semua sadar bahwa kita suatu saat akan illallah ditimbang langit bumi dunia la ilaha illallah ditimbang jeung dunia jeung langit jeung saeusina pasti la ilaha illallah bakal unggul tibatan dunia jeung saeusina mudah-mudahan ieu pasantren langgeng mudah-mudahan sepuh urang sehat para kiaina sarehat di paparinan kesehatan sepuh-sepuhna digampangkeun milik rizkina pikeun ngamodalan putra-putrana ka jenjang pendidikan pesantren berikutna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah rahimakumullah sakitu ala kadarnanya mudah-mudahan aya manfaatna jeung mudah-mudahan aya hikmahna. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.